Eh, Ang amat yang boga duit tagihan maloba ya lah. Di ada reuh nu diuk tagih na tenekeun mayar. Bayar lah. Ngopi bayain ke kafe ya. Para langge panas kayak gila enak yang ngopi mah di dia ya di kafe ya. Orok segedinya. Atuh ka beneran eta ku yang ditagihin yang bari mayaran eta kopi. Wah biar nagih kan orang pasti dia panas sekarang. Kopi mah ho. Jadi gitu no eta. Tapi ayo kan Ganing deh ulah lupa omong ditanya hukumannya pasti deh baik. Lagi santai kawan. Santai. ulang bes wujud cinta ulang pun tiba. Aing biar aing kan ada dia ya. Nonton. Aing nu kumaha heula teh tanggung jawab kana sorangan kana urang. Nanti tanggung jawab naon? Hutang hutang. Wajib bayar geser. Awat. Utang nu mana Jepang beres geus beres. Ulah ngada-ngada bae. Aing mah tukang utang. Iya lah. Oh, ieu mah yo. Lamun ditagihna teh sok kitu bae lamun pohokeun da nu kitu ngaranna Atuh kenyataan yang mana? Kenyataan Saya mau kumaha? ya yang itu. Geus barakali dia ngahutang kana aing. Ieu nu kaduana can dibayar nu heula mah geus lunas. Tah anu pan barang saga ieu yo. Boga hutang kene. Atuh bareng kana eta urang sorangan gede kene. Ai catetan eueuh. Atuh ayo lah. Tah. Dia tanggalna tah. Aya tah kabeh tah. Nominalna tah. Lain bisa ngada-ngada meureun. Ngada-ngada kumaha tah dia tah. Videona aya tah. Dia ingat jaker melikeun cangcut hurung teh boga pamajikan dia. Oh, eta setelah gandeng-gandeng si isin kana ieu baturan ya. Atuh pan pamajikan dia waktu hari tah hayang cangcut ngaparanya jeung ge hurung. Deuleu tah. Ingat dia ingat. Ingat, ulang tadi ingat ngan rada eta besok kan teh orang ngomong. Tadi maceng hari mal koin ditagih dia ucat para rusak. Eta mau buktina tadi orang harus si mau. Hari nopan mah rata. Eta mah kurang 1000 ge. Dia mah di atas juta. Tuh, masih aya nominalna tuh. Tuh si aing misalnya tangis kadeuleu tah. Atuh dia ulah kurang terang dia. Ulah eta suruh tang sarenteng bisi banget dia koin di gepeng. Weh, atuh lah ngomong kemana-mana nagih hutang ieu mah jalain ka jegelut. Lain permasalahan lagi hutang, dia mah kuhara rese. Dia atuh kula mun boga mah dibayar. Pokok ieu keur hararese ieu keur pailit. Nya anu nya. aing mah teu andal kana dia mah. Tuje ya ge baju kurut lebaran anyar lauh gawe tah mah hutang teu dibayar. Kahar ti aing baju anyar hutang teu dibayar. Kula maksakeun ieu mah bos satahun sakali meuli pakaian piraku urang lebaran teu salin-salin acan bo atuh urang maksakeun ieu ge mun nginjem deui nolong. Atuh wayahna ieu mah tempo bae 2 minggu deui 3 minggu deui kitu jawayahna bo atuh kudu aya belas kasihan ongko sesama manusia mah wayahna urang mah keur pailit bulan-bulan ieu mah nya wayahna atuh tah mah duka nopan atuh meureun aya meureun tah mah ari kurang 1000 kitu kurang 1 juta tanya bae kana nopan tah Ampura kasentama urang geus aruat teu boga duit ieu baju menang hutang ka tukang baju ieu lah can dibayar ieu bos trek ngagaji bae THR ge ditunda-tunda bae ke
tanggal gisuk lah tidak jauh ya tilu poe kayak cair kayak dibayar langsung karena pemajikan kesunta mahade kayak dibikin kayak lama kesunta mah. Masya Allah. Oh woi bagus ke menang hutang sorry dulu oh haras be kata bae cuma dintas setahun sekali isin teu salin loba dulur ka imah. Aing mah tidak tahu menao. Kabehan kudu bayar. Pokoknya mah kudu bayar be ieu poe. Ai di bejaan teu boga jatuh tempo 2 minggu lajuna aing kereng be tadi mah teu kereng teu naon. Nah lajuna aja belum kena aing. Macet belut kumaha dia. Ari tampang elit dia mah, ari kaayaan teu boga duit, dia mah Adia dia duit dengan aing dia. Dia mah kereng-kereng aja tuh aing jatuh tempo. dia nek suruh tang sarenteng kana aing, beut dia ku yang bakal kepeng. Kuna ada bejelebang, lajuna dia nu marah kana aing. Aing tuh kudu marah kana dia. Teu kaharti aing. Deket ke dia. Bener kena maksi aing ana dia. Adia yo. Aing Bener kena suan ya aing kana dia. aing jadi naon aing jadi aing deui. Teu kaharti aing. Kalah puntar-puntir ka dia ya disamperkeun kalah puntar-puntir. Dong eta bae nek main unci-kuncingan. Geus ka dia eta kunci mobil dah. Si kumna nih ya. Atuh kunci mobil utang 1 juta nokot mobil. Aing mereka dia bae teh HP tah. Wah, aja. Ya, lajuna eueuh deui bae lagi hutang kalah labur. Dasarna kita rek bayar dan jelema eta tah. Kabehan ge, leutrek eta. Nyes ieu. Hat. Kayak panggil deui ku aing. Kutunggu kalian berdua di akhirat.